Yos Hamdan dina sajakna poe eta baris kasorang hiji poe nu direrab 7 srangenge dikumpulkeun kabeh di hiji lapang mahsyar saware kekelebekan nacaahna kesang sorangan poe eta tan saraya taya sanak baraya anak pamajikan oge satru poe eta leta dipaku biwir diwengku pabrik sagalang palsu leungeur suku panon ceuli kabeh indra cumarita ngadakwa jeung nabeung ngagantung notula lakon di dunia catetan Rokib jeung Atit saksi nu teu wau jeung dami